Sare we. Ngan eueuh batina iwati dahdir we beureut sare mah. Aya untungna teu sare aya. Untungna sare teu ngomongkeun batur sare teh. Teu ngahesekeun batur da sare. Teu ngabeakeun kejo deh sare mah. Sugan aya nu sare bari jeung dahar. Heueuh. Geus hudang karak we lapar gitu. Heeh. Goceak neangan ka dapur. Kebenaran sangkuna nangkub. Nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alal imtisali bi awamirih wajtinabu an-nawahi talaban liridoi. Wassalatu wassalamu ala afdoli khairi khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tuti man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba' hawa wa kana amruhu furuta. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahidu ahwa'akum kama tujahiduna a'daikum wal makna wallahu wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Alhamdulillah ayeuna urang bisa neruskeun deui kana hanca nu sakumaha rutin keur diajar saeutik-saeutik ngabebenah diri nu utamana meureunan laku lampah nu dimimitian aya dina hate. Mingkin dieu mingkinan luhur mingkinan hararese di purantenganana. Babari ngucapkeun hungkul. Kamari terakhir oge meureunan naon kamari teh rezeki gumantung kana rezeki ti Gusti Allah masih kene pabeulit. Ari prak-prakan mah nu dipikiran teh milik rezeki nu dipenta unggal poe milik rezeki nu dipenta teh. Ngan gubantungna dina palebah rezeki terkadang sok salah kaprah, sok gumantung teuing ka jelema padahal jelema di rezekianana patut geus meunang naker masing-masing. Lamun heug dibahasakeun ceuk diajarna mah nenangkeun hate tiap poena aya we milik rezeki mah. Ngan kusabab boga kahariwang dina hate sok dihijikeun ye rezeki teh dina hate teh dieurin-eurin. Isukan kumaha, pageto kumaha, budak kumaha, pamajikan kumaha, heureun hatena. Lup tungtungna poho kanu mere rezeki gitu. Padahal mah kamari geus kasebutkeun bahwa ayeuna samemeh jelemana diayakeun di alam dunia rezekina geus ditangtukeun tina zaman ajalina. Keur mimiti kolam keneh geus diparentahkeun tuliskeun si anu rezekina sakieu. Hirupna pan hirup ge rezeki keneh. Hirupna sakitu ieu kawina jeung saha, anakna kumaha, imahna di mana, maotna di mana. Geus dituliskeun memehna ceuk dina skenario sutradara jeung produser mah geus apaleun pikumahaeunana gitu nya. Alur cerita rek ka mana ngan nu biasa nu riweuh mah penonton gitu.
penonton mariweuh bahkan hayang ngarubah skenario alur jalan cerita supaya resep jeung manehna tah ieu hate urang teh hayang ngarubah alur pangeran cek alur pangeran kieu mentakan loba ayeuna naon-naon perkara anu teu dipikaresep ku diri anjeun can puguh eta teh nya nu dipika ijin ku anjeun can puguh eta ge dipika ijin justru kadang anu dipika ijin teh eta pantes jang maneh loba ayeuna contoh-contoh anu teu kudu dibuka dipesek hiji-hijina kadang lamun heug dibasakeun kunaon enak urang telat gawe misalkeun jalan macet beuting mah begitu ayeuna urang ayeuna maksakeun maneh naik mobil naik motor miheulakeun sieun kaburu tinggalin nyelip ka ditu nyelip ka dieu tungtungna maksakeun diri akhirna cilaka kan gitu. Tungtungna mah nepi ka pagawean henteu ka rumah sakit heueuh gitu. Padahal mang ayeuna nu kahayang hate mah kadang sok beda jeung kahayang anu dipikaharep ku Gusti Allah gitu. Ngan sing hade di bahwa ayeuna hate di dieu tergantung balik deui kana jenis awakna kamari tilu teh antara ruh hate jeung awak gitu. Ari ayeuna naon bahaseunana nyaeta wa minha jeung sawarehna tina nu geus begitu loba caritaan anu dipraktakeunana mah hese hayang sabar nempo budak pontoreokon sabar teu nya ngahadapi budak arek kaluar wae tu kecap goreng gitu atawa arek ngalayang wae leungeun nyokot sendal babetkeun kita rek kitu wae gitu. Pan sabar teh meureunnan kudu diproseskeun lamun diajar sabar pan sama pan saya mah tah eta keur diajar eta nyata waka kitu keneh kodo jeung kodar kitu keneh da ieu bahasa nu bareura tungkul ari ayeuna kumaha nyaeta wa minha sawareh tina nu geus kacaritakeun sabagian tina kadar-kadar anu sifatna nyungklit dina hate sifatul qalbiyah teh ya intihamun nafsi naon cenah intihamun nafsi teh boga rasa goreng sangka kumandelna bahwa an-nafsa napas lain napas irung nafs gitu nya naon awak ngan awak teh disebutkeun jasad nya ai jasad lain deui sebenarnya mah lapadna jasad aya deui napas aya deui nafsu deui disebutkeun we ke di dieu tadina aya sebutkeun hawa nafsu ari hawa mah kahayang nafsu awak kahayang awak ari awak mah sakujurun ieu misalkeun leungeun boga kahayang naon kahayang leungeun di papaesan nu belah kenca hayang make cincin make gelang make jam biasa nu belah kenca nu katuhu mah jarang sok sanajan aya nya lolobana nu di papaesan belah kenca bener teh sabab naon nu belah kenca mah boga pilampah anu kurang meusan disebutna paragi obe nya nu belah katuhu sok narima duit nyakel kadaharan belah katuhu tapi nu di papaesan begitu meunang we duitna belikeun kana jam belikeun kana cincin dipake ke belah kenca gitu. Lil ibarat ayeuna urang boga setir belah katuhu urang nu gawena begitu meunang duit bikeun ka sabab naon lalaki mah disebutkeunana ayeuna qawama di luhur mah teu kudu hayang kumaha-kumaha geus di luhur teu di papaesan oge tapi lamun pamajikan mah disebutkeunana zayyinun awewe pantes di gelangan pantes di cincinan pantes di kalungan pantes di antingan da pantes awewe mah lalaki teu pantes make anting make kalung
teu pantes. Hayang we nurutan make cincin ngan cincina hade ulah emas, rek tamaga perak mangga asal ulah emas. Sabeunghar-beungharna cara batur dikalungkeun emas entong lalaki mah harang gitu. Eta jadi tadi teh nya mimindingan anu belah kencana kahayang awak leungeun gitu. Lumpat deui meureunnan kadang nu belah katuhu belah kenca hayang naon deui leungeun teh. Lumpat deui ayeuna kana awakna di bajuan, di jaketan. Ya. Make sweater teh hayang nu rada alus meungesan. Kana handapna, kana suku meureunnan. Arek sampingna, arek lepisna, arek calanana kahayang. Lumpat ka handap setik hayang make sapatu, make sendal. Kahayang awak. Nu dipikiran ku hatena nyata mampantes maneh cek hate teh pantesan awak make baju, make calana, make sapatu, leungeun make jam, make cincin, make gelang gitu. Cek hayang awak. Tapi poho kanu mere awakna. Sok sanajan ayeuna urang boga jam alus, boga cincin anu alus, tapi curukan. Rek dipasangkeun di mana? Heuk hate riweuh. Hayang HP nu alus. Heug wae cenah dibere milik rezekina. Tapi poho kanu nu mere leungeunna lamun heug HP-na alus tapi eueuh ramoan rek dipake kumaha? Rek make suku HP-na. Pelebah ngangkat telepon rek kumaha? Gerowokan gitu. Hese. Maka ti dieu urang nyoba intihamun nafsi ngagorengkeun sangkaan kana awak nu sok nafsu-nafsu di dieu teh nu mana nyata nafsul ammarah. Nyata nafsuna nafsu amarah. Ke hiji-hiji urang papaikeun ari nafsu amarah mah nyata ammaratu bisu sok marentahkeun kana nu goreng. Awak teh nu tadina kudu awak teh dibawa kana ibadah cek ruh teh yuk ibadah cek awak teh dah entong mending kene malam mingguan mending kene ulin mending ngagoler mending nempoh TV mending nyonyo HP cek awak naon nu dimumule panon nya naon nu dimumule awakna gitu kahayang awak dah cenah cangkeul ngaji mah naon kacemes deui cenah gitu. Tunuh teh cangkeul teh amaratu bisu marentahkeun kana kagorengan sok we ayeuna lamun dipikiran deui diajakan ngaji sajam 2 jam lilana keuheul hate teh cangkeul hate mah bosen kitu keneh bujur panas hayang buburu incah kaluar we ti majelis da cenghar panon teh bujur jago bukan keluar ti majelis begitu di majelis mah hawana beda gitu dibahasakeun teh gitu. Maka teh dieu meureunnan ye tadi ayat nu dimimitian dibaca samemeh kana bagian aksamun nafs gitu bagian-bagian tina nafsuna wala tuti man aghfalna qalbah maka samemeh kana awakna nu dipapaesan urang hate keur ngaji hate urang teh keur bercermin nu dicerminan awak nu mawa goreng teh hate nu dipake ku awak gitu. Kamari ieu pernah kacaritakeun pan antara ruh jeung awak silih hisab silih minta perhitungan cek awak salahkeun ruh cek ruh salahkeun awak kan gitu. Wala tuti man aghfalna tong sok tuturkeun kana jalma anu mopohokeun hatena
andzikrina kana dzikir ka Gusti Allah wattabi'u hawa nuturkeun kana kahayang wa kana amruhu puruto eta dina surat naon sih minum tak kadengina teh wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabi'u hawa wa kana amruhu furuto surat teh ongkona mah tadi dibaca poe Jumaah atau malam Jumaah surat naon teh surat Al-Kahfi surat Al-Kahfi entong sok dituturkeun jelema anu ngajak kana mopohokeun dikir ka Gusti Allah ari kahayang ruh mah dikir lamun heug di era-era ngomong kamari ieu jeung embe jeung manuk jeung hayam katut ka anjing nu disangka najis ku urang leuwih mulia keneh nu kararitu dibanding jelema mah ari jelema mah mulia teh ku kadar ahsanul khaliqin diciptakeun ayeuna bentuk wujud nu sampurna tibatan makhluk hayawan urang teh hayawan keneh ngan dibedakeun saeutik hayawanun natik ari kebo, embe, hayam, manuk, hayawan. Ngan eta sifat-sifat hayawan sok nempel ka urang, aya kebagianana di dieu. Sifatna kumaha ke urang papaikeun gitu. Sabab urang sarua keneh urang teh hayawan gitu. Bahkan urang leuwih jore tibatan hayawan-hayawan anu benerna gitu. Lamun heug dibahasakeun ceuk bahasa anu asli dina ilmu dzikir sato di mana eureun tasbihna paeh manuk sing curuit unggal isuk eureun weh nyuitna sadana manuk eta teh tasbih ku bahasa manuk embe sing berele ceuk urang mah sing berele sarua we jeung urang oge ayeuna sebutkeun arek ngomong naon wae bahkan lamun dibahasakeun ajengan kiai ustad teh mah nya nu diucapkeun mah qala Allah taala qala Rasulullah ye nu nyarita akur padahal mah keur nganasehatan nu nyarita sebenarnya mah nu nyarita teh qala Rasulullah bener teh hatena qala Rasulullah teh gitu lamun heug ayeuna eureun tina dikirna cek tuan seh leungit we dikir dina hatena maka eta jalma teh sesat lamun sato eureun tina tasbihna maka paeh ayana entak lamun dituliskeun umurna setiap sato sakieu taun dina waktu dina keur hirupna sesuai dengan bahasa satuna masing-masing. Cek urang mah embe ngaberele. Ngan alus kene embe nu ngaberele na embe eta maca tasbih. Ku bahasa embe, urang mah moal ngarti itu. Tapi lamun urang mah kumaha tasbihna nya subhanallah, kumaha dikirna la ilaha illallah, kumaha takbirna Allahu akbar. Ngan hatena geus loba teuing pabeulit pinuh gitu. Ari hatena mah sagede kieu. Ngan kahayangna teh ditumplekeun kana cek tuan Syekh Abdul Qadir dunyana piceun dina hatena tong dihijikeun ayeuna isukan gawe kumaha duit teu boga hayang udud eueuh pamajikan ngamek wae tempeutin kan hate tina hate lumpat kana sirah puter otak teh isukan canepi stres manten piceun dunyana kahayang salarupa tina hatena antongan we rek digenggam dina leungeun supaya sangkan ayeuna salamet jasadna ku sabab ayeuna panyakit datang nu ngakibatkeun leuwih ripuh teh tina hate jeung tina pikiranana tingali ayeuna nu keur garering begitu ngadengi anda positif langsung pan stres kan gitu anda positif
Lamun Mang Dede mah sebutkeun Anda positif bunga. Oh nya. Da pamajikan anu positif teh. Manehna mah. Tapi lamun Adit positif bahaya Adit. Dua kemungkinan. Apakah terjadi sebuah pertentangan? Melakukan es cendol di kalapaan positif teh gitu. Jadi tong dituturkeun an jelema anu sok mopohokeun ngajak mopohokeun ka Gusti Allah. Mendingan ya sok sanajan urang tadina tukang maksiat jeung doraka paling teu tetep we hadir ka majelis mah supaya hatena kabukakeun gitu. Urang masih kene doraka tetep we majelis mah tuturkeun gitu. Ulah aya bahasa kapalang geus kapalang ayeuna mah sanggeuk. Loba doraka, loba itu loba ieu ka majelis oge sugan ayeuna mah da naon atuh tah. Leungitkeun eta. Maka anu sebutkeun nafsu amarah teh eta amaratu bisu sok nitah kana goreng. Nu sakumaha ayeuna ceuk Kanjeng Nabi Yusuf dina sawaktu keur aya gogoda saberesna Kanjeng Nabi Yusuf ayeuna dibeuli ku hiji jelema pan harita diboyong diasupkeun ku dulurna kana sumur terus anu nyalametkeun berarti begitu disalametkeun dijadikeun budak dijual dibeli weh ku Al Aziz dijadikeun pembantu ceuk ka hayang awak teh aing teh nabi pinabieun gitu tapi kunaon kieu kan gitu. Nah ayeuna dijadikeun pembantu kemudian ayeuna gogodana Kanjeng Nabi Yusuf digoda ku Siti Zulaikha. Dibedol temen cek urang mah arek diperkosa lalaki diperkosa ku awe ku sababna ieu Nabi Yusuf keur mah kasep budi pekertina hade mempesona cek urang nya. Jadi Siti Zulaikha teh terpesona ku Nabi Yusuf nepi ka neangeun waktu celah iraha bisa ngadeukeutan Yusuf. Begitu Al Aziz si raja ieu keluar kemudian kesempatan makan Nabi Yusuf dikunci di kamar dibedol bajuna nepi ka soek bahan tukangna. Tuluy meureunnan kanyahoan ayeuna disangkakeun dipitnah bahwa Kanjeng Nabi Yusuf anu arek merkosa Siti Zulaikha. Atuh meureunnan harita keneh kudu diayakeun sidang. Nepi ka meureunnan nimbulkeun hiji mukjizat anu sakitu ahengna orok nu leutik bisa nyarita. Lamun heug disebutkeunana bukti bahwa Yusuf nu bener Zulaikha nu salah tingali bajuna di mana lalaki nu pikahayang awe nu mung pasti nu soek hareupna. Ieu mah soek tukangna berarti nu hayang Siti Zulaikha. Orok nyebutkeun kitu, orok bisa nyarita harita keneh gitu. Salah kapitna. Terus teu eureun eta. Nepi ka diasupkeun ka penjara. Nabi Yusuf di penjara teu sakedeuk pernah kacaritakeun belasan tahun di penjarana. Terus neureunnan bahwa setelah Nabi Yusuf di penjara raja boga impenan. Jadi lalakon heula ieu sama mekana ayatna nu mana nyata saberesna raja ayeuna boga impenan. Naon impenan raja teh aya 7 sapi anu montok di dahar ku 7 sapi anu begang. 7 tangkai ranggeuyan anu hejo jeung 7 ranggeuyan ayeuna tangkai anu garing. Naon cenah maksudna? Diteangan cek raja teh pangneangankeun ahli paranormal dukun anu bisa nafsirkeun impian raja. 7 sapi nu montok bisa ngadahar sapi nu begang. Eueuh nu bisa heuh hiji acan teu kacaritakeun kudu nafsir impian eta raja. Nepi ka meureunnan kacaritakeun pondokna Nabi Yusuf we nakbir kana mimpina raja. Langsung teh nyang hareup jeung raja henteu. Diharewaskeun ka sipir.
kasih penjara teh ku si penjaga ieu disampaikeun tu cenah Yusuf nu di penjara teh bisa nakbir bahwa hartina cenah 7 sapi anu montok di dahar ku sapi nu begang teh eta kudu siap-siap pepelakan 7 tahun berturut-turut nepi ka lembah-lembah mun ceuk urang mah bebecek dipelakan tong aya nu disesakeun sabab bakal nyang hareupan 7 tahun nu pailit kemarau moal aya kadaharan iwati sesa ayeuna anu pepelakan 7 tahun karasa ayeuna nu kamari ieu urang meunang hese gawe capek dipake ayeuna simpenan dipake dina tabungan dipake sabab naon yeuh dina sataun leuwih ayeuna urang keur hese gerak cenah gitu ieu can paila teuing cek batur mah hese usaha jeung sejabana gitu nya nepi ka ditahan teh ieu teh diobrak geus memang ngambil sebuah gambaran Nabi Yusuf ngagambarkeun bahwa karaja ieu 7 sapi nu montok di dahar ku sapi anu bararagang teh 7 berarti 7 tahunan sok pepelakan sing loba jadi montok engke nu 7 ieu anu loba teh bakal beak ku 7 anu kahareup jadi meunang pepelakan loba teh beak ku 7 tahun anu teu bisa pepelakan ngan sesakeun cenah ieu dina pepelakan eta teh 7 kana ranggeuyan jadi tong dibiakeun kabeh sakadarna we jadi lamun boga duit ulah sok ayeuna disebutkeun bahasana boros-boros teh boga gaji 3 juta tong dibeakeun dina waktu pada harita sok manage atur duit nu sakitu teh disebutna meureunnan tulul amal berangan-angan ngan meureunnan ari bahasa angan-angan kitu kurang lain goreng keur diatur supaya henteu boros karak ge 2 poe 3 poe duit nu sabulaneun beak tungtungna gali lobang tutup lobang entah kan teu aneh nu aya nu negara rawe begitu gajihan saminggu beak 3 minggu kahareupna nepak tarang bener teh ari nu gawe biasa-biasa cukup we komo ayeuna anu geus makrifat ka Gusti Allah masalah rezeki mah teu mikiran isukan pageto ku ayeuna cager bisa barang dahar geus alhamdulillah isukan mah can tanah uruh bisa barang dahar beuteing magering can wakamawat beuteing magering naonna letahna sariawan teh dibere ieu embung bere itu embung letahna mah alus bisa barang dahar ngarasa tapi beuteungna mah teh lambung teh begitu di dahar ngeunah dina bibir mah begitu reup nepi ka dieu barolo deui kacaritakeun pan nya eta karak letah jeung lambungna letahna mah sampurna bisa barang dahar tapi karak nepi kana ti kororat asup kana lambungna balik deui ieu mah normal balik kana awak pondok carita geus lah katakbirkeun nepi ka dipanggihkeun jeung raja nepi ka ayeuna meureunnan lamun rek dikupas mah kudu nafsir heula tiap ayat ti awal supaya puguh runtutan caritana ieu mah pondok-pondok we nepi ka meureunnan ayeuna Nabi Yusuf dipanggihkeun jeung raja kemudian ayeuna diberikan kedudukan kusabab bisa ngolah geus we atuh ayeuna mah lamun anjeun bisa nak biar mimpi sok ku anjeun pimpin pasukan ajang melak kana 7 tahun kahareup maka Nabi Yusuf dijadikeun gubernur dina eta teh ditah ngurus kabeh dina 7 tahun teh kaurus ku Nabi Yusuf kapanggih deui ayeuna meureunna nepi ka akhirna jadi raja Nabi Yusufna ieu mah dipotongan maka anu 7 tahun kahareup nu paila teh ka alaman menang 7 tahun hese capek melak capek heula teh lamun bung capek tinggal narima ripuhna engke mentakan lamun budak ngora ayeuna embung ngararaji embung capek gawe tinggal narima ke geus kolot ripuhna ayeuna mah santai we gitu teh kudu gawe sare we
begitu kakolotnakeun ripuh. Jadi mending cek bahasa umama bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ari urang mah hayangna bersenang-senang dahulu we. Bersenang-senang kemudian. Senang we hayo. Ngan teu ngajamin hirup kudu senang terus, kudu senang wae itu aya we. Maka potong deui carita teh nya ada almun dicaritakeun sabar episodenya. Ya. Di skip seetik maju gitu nya. Nah, nepi ka meureunnan Kanjeng Nabi Yusuf ayeuna ibarat model sami meh kadinya oge pan meureunnan ku Siti Zulekha teh geus dijadikeun katampanya nepi ka meureunnan hayang naon ngabuktikeun bahwa Nabi Yusuf memiliki karisma pesona yang aneh dibanding laki-laki yang lain. Nepi ka ayeuna Nabi Yusuf di dandanan nya baju nu gagah leumpang we nyang hareupan awewe nu gareulis di hareup anu keur mesekan cek urang mah deui apel teh naon we tah buahan nya nepi ka sebutkeun aya bahasa palamma ra'aina hu samang-samang saningali kaula hu kana Nabi Yusuf wa qotokna aidiyahun motong kana leungeunna kan gitu. Bandingku lamun heug nempo urang ningan nempo awewe nu geulis denok demplan pika motor gitu tah. Nya. Bandingku geulis. Ieu mah Kanjeng Nabi Yusuf bandingku kasep nepi ka poho tak keur nyiksikan teh leungeun disiksik. Begitu Nabi Yusuf balik deui ka jero, tingali teh geus amaraya getih. Pernah ka caritakeun kitu. Naon hubunganna atuh eta mah keur ngisahkeun heula Nabi Yusuf gitu. Kapanggihna di dieu nyata tentang bahasa nafsu di dieu wa ma ubarri'u nafsi kaura teu lulubaran teu ngalepaskeun diri bahwa ayeuna kasalahan aya dina awak. Inna nafsa sanyanyana ieu awak teh la ammaratu bisu sok marentahkeun kana kagorengan. Lamun heug ieu awak teh mimiti ieu dulurna mitnah lamun cek awak malawan we nya. Terus ayeuna ku Siti Zulekha diajakan zina, lamun cek awak mah wih kesempatan nih raja tidak ada, Siti Zulekha yang mau atuh meureunnan. Lamun cek awak mah hayang nya ngan ditahan dibelokkeun nafsu kahayangna jadi teu jadi era teh ku Gusti Allah nepi ka lupa. Terus meureunnan diyakinkeun bahwa uama ubarri'un nafsi makna mak di dieu makna piah henteu lulubaran teu ngalepaskeun diri kana ieu awak teh nya inna nafsa ieu awak anu dikubeng ku urang ieu awak sakujur disebutkeun jelema teh aya sababaraha unsur kamari awak ieu disebutkeun jasad ngajirim aya ruh anu teu bisa dicabakan hiji-hijina di mana ruh teh dina leungeun tah atau kumaha disebutna kamari geus kasebutkeun masalah ruhna aya ruh idopi nya anu aya dina awak ruh idopi teu nempel dicabut we ruh idopina awakna aya keneh ngan ngagoler teu bisa kukumaha amaratu bisu dipa awak teh marentahkeun kana kagorengan mecek ieu nama dituturkeun we lamun teu boga rasa iman sieun ka Gusti Allah illa ma rahima rabbi angin ieu hate nu dipaparinan rahmat ku Gusti sehingga bisa mengkolkeun disetir nafsu ulah dileungitkeun ulah dibunuh lamun heug dibunuh nafsuna moal hayang dahar moal hayang kawin moal hayang sare, moal hayang duit, moal hayang itu iya moal hayang di baju. Sabab di baju teh kahayang awak gitu. Ari kahayang awak teh sebutna hawa nafsu. Lamun hawa nafsuna tinggalin nu gelo. Hayangeun teu boga mobil henteu. Hayangeun teu mandi henteu. Nafsuna
leungit akal sehat naluri geus leungit. Ari dahar mah kebawaan awak lapar hayang dahar mah, tapi kuduna cek awak teh daharna anu alus atuh ulah nu goreng ulah nu dina sampah. Sok lamun hayeuna urang titah barang dahar anu murah gue dek di dahar nu murah pan moal cek awak teh eta mah teu pantes di dahar. Tapi nu gelo di dahar. Sabab naon? Nafsu anu ngalingkup kana awak jeung pikiran sehatna leungit gitu. Maka teh dieu illa kecuali ma rohima Robbi kaula teh dipaparinan rahmat. Kanyaah ku Gusti Allah sehingga dipengkolkeun. Berarti aya titik pencerahan nya taufik hidayah rahmat ti Gusti Allah. Mentak diuk di dieu ge di rahmat, dibere taufik jeung hidayah. Lamun heug mah ata deui nuturkeun nafsu we mending keneh saat. Kahayang awak mah sare. So tek naon atuh ngadengikeun cangkeu-cangkeu hate, cangkeu-cangkeu ceuli nya. Kesal da teh kitu deui cenah. Cek awak mah tapi lamun dipikiran dilenyepan lamun urang kieu wae sare wae ulin wae apa rek kieu wae gitu. Teu naon sih. Naonan sabar gitu ini cek ustad nu itu mah. Teu naon. Ngana naonan. Ya awak teh. Inna Rabbi Ghafurur Rahim sanyanyana ari Gusti Allah mah eta nu loman tina manghampurana mika asih mika dedeh nu jadi hamba-hambana hamba-hambana mika dedeh mika asih mika nyaah kanu jadi hamba-hambana mah urang disebutkeun teh lamun hayang dipika dedeh dipika asih kudu jadi hamba. Ari hamba mah nurut cek Gusti Allah kumaha illa dia budut ibadah tuh maneh teh. Ari awak bungan diajakan ibadah teh. Upan ibadah teh lain salat tungku nya ibadah mah loba. Tadi kasebutkeun dina khutbah ibadah mah lain salat tungkul, lain puasa hungkul, katut ayeuna babakti kanu jadi kolot ibadah, mandi bisa jadi ibadah, dahar bisa jadi ibadah lamun make ilmuna. Jadi Nabi can pernah lepas tina ibadah. Nabi sare a'radul basariyah. Tapi sarena awakna hungkul, hatena mah teu sare. Lam yanam. Ya. Socana mah beureum. Sarua we cara urang sare, tapi hatena tetep Allah teu eureun. Dina nadomannya wakol buhulam yanam gitu nih hatena tepur urang matong boroning keur sare hatena hudang keur hudang hatena sare sok ajakan tahlil henteu awakna mah la ilaha illallah hatena ka mana teuing komo diajakan jumaah mah ngadengkeun khutbah dikangeluk teu ngarti teuing nepi ka ngelukna reup weh tibra begitu amin harak we hudang ngadengi amin mah budak pan sok tarik palebah amin mah urang ge milu amin kadang palebah nangtung karak milu nangtung teh apal imam keur khutbah gitu bandingku tenang hatena bandingku tenang make banget gitu. Hiji meureunan disebutkan bahwa nafsuna nafsu amarah nu marentahkeun kana kagorengan. Ari nafsu aya sabaraha hiji maka kasebutkeun ka dieu nyaeta bahwa dina posisi nafsu kabagi kana sababaraha bagian. Salah sahijina nyaeta nafsu amarah, nu kaduana nafsu lawamah. Ari tadi mah aya dina surat Yusuf nya mentak nyaritakeun Nabi Yusuf oge cek Nabi Yusuf kaula teu ngabebaskeun awak kaula tina kasalahan kaula pasti salah jadi ngaku urang teh salah sabab naon ruh mah hayangeun bener ngan awak ngajak salah
cek awak kamari yeu dak kaula mah lamun eueuh ruhan moal bisa salah. Sok angkat cenah ruh idopina, tarik cabut nyawana, awak moal bisa kukumaha. Eueuh kacaritakeun nu maot kudu nginum. Eueuh kacaritakeun nu maot kudu salat sorangan. Eueuh kacaritakeun nu maot ngomongkeun batur. Cenah kaula ieu mentak ngomongkeun batur, ngajojore, embung salat, da aya ruhan. Cek awak. Tapi cek ruh, alastu birabbikum, bala kaula ngayakinkeun ka Gusti Allah bahwa kaula bakal ibadah pangeran la syarikalah. Kaula kieu teh ku sabdi tempelkeun kana awak, awak boga kahayang. Perang pan antara ruh jeung awak gitu. Ya. Maka di dieu urang nyebutkeun ke urang papai heula mana geuning. Tah. Wadkur areling anjeun. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Sanyanyana dzikir eling ka Gusti Allah teh eta manfaat pikeun jalma-jalma nu arariman. Ngan dina ta'alluqna urang bisa dzikir ka Gusti Allah, ieu si ruh nempel dina jasad. Sabab akhirna ruh moal bisa kumaha diajakan ibadah moal bisa. Seperti ayeuna nu maot kahayang nama balik deui hirup, hayang sodaqoh, hayang salat, hayang takwa, asal dibalikeun deui kana jasad ceuk nu maot. Kembali tong lila sajam we Gusti balikeun deui kana jasad. Kaula bakal tobat, bakal salat, bakal sedekah, bakalan ceuk ruh anu geus dicabut. Ayeuna mah masih keneh jeung ngahiji jeung jasad nu dituturkeun awak we. Tah maka di dieu qabla ta'alluqu habil jasad samemeh dicumantelkeun ieu kana jasad tusamma ruhan di ngaranan we ruh. Kena ruh jasad nya anggap we dua heula sok sanajan masih kena anu ngabagi nya. Dua we heula gitu. Ruh jeung jasad anu keur perang. Urang rek merangan mana? Merangan awak. Anu sok ngajak kabula kabale gitu. Wa ba'dahu nafsan saberesna weh disebut weh nafs awak ya. Pala tusihulil akil teu patut ka jelema anu berakal sehat. Naon nyaeta arido anha resep we nuturkeun awak teh. Kahayang awak dituturkeun we terus. Ya. Kewe salat mah. Engke we salat mah gitu. Karak adan ieu. Capek heula. Kahayang awak ge. Moal waka ngaji da isukan ge aya deui. Ya. Jadi la yasihu lil akil. Teu patut ka jelema nu berakal sehat ar-ridho anha. Resep kana awak anu sok ngagugulung kahayang nya. Maka di dieu qala nu sakumaha aya dina surat Yusuf wa ma ubarriu ari awak mah sok nuturkeunna kahayang kumaha. Seperti ayeuna tadi cenah manuk diasupkeun kana kandang, kahayang manuk mah lepas bebas ka mana wae ngapungna dahar sapaneangna. Tapi diasupkeun we kana kandang, gegeleberan, gelepok. Komo bari teu diparaban mah. Hayang tenang manuk dina kandang, berarti kudu siap maraban, siap mere nginum, siap ngaman dian. Mentakan anu baroga manuk, isuk-isuk sok disemprotan. Disiapkeun daharna, disiapkeun nginumna. Anu tadina dirizkian dihirupan ku Gusti Allah bebas der ayeuna urang hayang ka bere tanggung jawab da ku sabresep teh kana manuk gitu. Teu naon ari diurus mah nu teu meunang sote teu diurus nepi ka paehna ta eta nu teu meunang teh aresep segala rupa gitu. Mangga arek kucing
nya arek manuk arek lauk naon wae ari diurus mah tinggal manuk gelebar hayang nama leupas gitu ruh teh hayang nama leupas sabab latifatur ruh lelembutan hate anu bangsa ruh ieu ngajakna kana hade tapi latifatun nafs lelembutan awak ngajakna nya koret teh nya kada demes kana harta banda kadunyaan hasud kabatur ayeuna embung niangan ilmu ngantep we awak membodo gumede rumasa diri pang hadena batur jare urang pangkasepna urang pangbogana urang panggagahna ta gumede nuturkeun we syahwat kahayangna ta eta latifatun nafs maka ti dieu intiham pengkolkeun lamun dipaehan bisi cara tadi teu hayang dahar teu hayang sare lain pengkolkeun sepiran mampu teu nyetir kendalian mentakan salah sahiji ngedali kana nafsu teh ku puasa tingali waktu keur puasa rek ngambek puasa arek hubungan jeung istri keur puasa sasaha aya cai inumeun arek diinum puasa rada kendali kan beres we puasa Ramadan kitu deui we nya balik deui ayeuna keur di pangajian keur dibere ya lelemutanana hatena diemple-emple nuturkeun kaluar we isukan gawe kapangidi jeung si bebeb kitu deui we bener teh ya kapangi jeung kolot tepati teuing birek wani ngalawan gitu. Budak rada ngalayan seeutik carekan. Batur rada serenteng lawan kan gitu. Bahasa. Pokokna mah Dorawaya ribu pokokna lah cenah gitu. Nah. Kahayang awak mah gitu. Kahayang nama dihargaan urang teh kahayangna dihargaan diemplek-emplek lah nya genah teh ngampul irung ge nepi ka beukah ceuk bahasa karunya aya we nu kitu teh pan mimiti eta nu kaduana dina surat Al-Qiyamah nyana mana dina surat Al-Qiyamah teh surat ka-73 nu kumaha surat Al-Qiyamah teh mimitina Al-Qiyamah nih demi sumpah teh anu poho teh lain wal asri Al-Qiyamah Al-Qur'an aya buka-buka ada boga wudu mah papayan ge la uqsimu biyaumil qiyamah lapan uksim didinya tina kosam sumpah demi yakti sumpah kaula biyaumil qiyamah ku poe kiamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah yakti sumpahna ayeuna jelma-jelma bakal nyesel ke akhir baring arek ayeuna mending keneh dicapekeun ayeuna diajakan ibadah diajakan peurih nya masakat arek diajakan ripuh ayeuna tapi senang engke lamun ayeuna senang-senangan ayeuna ripuh engke disebutkeun aya sa'idun fid dunya sakil fil akhirah bagja di dunia ripuh di akhirat aya bagja di akhirat tapi di dunyana ripuh heula kudu salat, kudu puasa, kudu sabar, kudu ngaji, kudu kieu. Ditungtut awak teh capek. Ngan engke na saidun fil akhirah. Nya. Bagja di akhiratna naon boga amal. Tapi lamun ayeuna embung capek, teu boga amal-amalan, begitu maot weh. Tong waka kana kiamat engke ditangtungkeun di yaumil hisab. Maot weh.
nya bau, nya hideung, nya hareupan naon amal-amal gorengna. Nya teh disebutkeun wala uqsimu bin nafsil lawwamah, menyesal ke ulah nepi ka. Kebenaran ieu budak malam yar kabil ahwal lam yanalil amal. Anu embung ngarasaan kahesean maka moal mungkin meunang kana nu dipikahayang. Gawe capek teu? Capek, tapi tungtungna dibere. Embung gawe mending keneh sare we meunang duit moal. Moal. Ngadahdir nu aya. Mak isep gawe dagang kudu ka pasar, kudu meresan, kudu anu capek teu? Capek, bahkan dengan strateginya. Capek, tapi akhirnya naon? Aya nu meuli, bungah tah. Kan gitu. Sare ge capek. Nya sare we. Ngan eueuh batina iwati dahdir we beureut sare mah. Aya untungna teu sare? Aya untungna sare. Teu ngomongkeun batur sare teh. Teu ngahesekeun batur da sare. Teu ngabeakeun kejo deh sare mah. Sugan aya nu sare bari jeung dahar. Heueuh. Geus hudang karak we lapar gitu. Heeh. Goceak neangan ka dapur. Kebenaran sangkuna nangkub. Nasi goreng. Dua tah. Hiji amarah, dua lawamah. Nu katiluna mana nyata anu sok dibacakeun dina talqin. Geus mejehna. Arek moal ditalkinan ye. Nalkinan nu hirup we ieu mah. Lain nalkinan nu maot. Mepelingan. Lamun teu nginget-nginget nu maot, urang teh kajongjonan gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Dibacakeun eta. Hei awak jiwa-jiwa anu tenang. Nu tenang teh mana? Anu boga amal-amalan di mana disebutkan fa idza sa'alaka ibadi, di mana ditanya ya hamba kaula teh saha munkarun wa nakirun, bisa ngajawab letana lain. Leta mah mau bisa ngajawab, awakna ngajawab. Allahu Rabbi cek leungeun teh Allahu Rabbi Gusti pangeran kaula. Mana buktina? Kaula dicengkatkeun leungeun dina waktu keur takbiratul ihram. Kaula salat. Cek leungeun tah. Allahu Rabbi wa Islamu dini. Islam teh agama kaula. Salianti salat kaula puasa. Awak kaula di laparan yeuh peujit. Peujit dari Gusti bener kaula puasa. Buktina kaula teu barang dahar. Cek peujit. Man gitu kan. Salianti puasa zakat, leungeun kaula nu ngasongkeunana Gusti. Leungeun deui. Suku kaula nu leumpangna oge. Mata abdi ningali nyarita sorangan. Ieu mah dikunci. Letah mah sabab kasalamatan jelema teu bergantung ke mah kana lisanna. Ayeuna we sebutkeun dipuji di anu rada meungesan. Da sabab aibna ditutupan. Lamun heug aib lil ibarat jarawat. Biji dosa hungkul teh teu katempo jiga teh. Urang teh beungeutna ku rupa lamun didohirkeun. Tadi teu salat celok di dieu. Tadi misalkeun nyarekan batur celok di dieu. Ngomongkeun batur hayu we tiap detik ditempel-tempelkeun ka dieu. Mana teuing teu katempo rupana banding ku loba salahna. Ngan bager we Allah mah teu didohirkeun. Urang ge sok nyumput-nyumputkeun kana aib. Tapi dina pelebah amal-amalan cek Allah mangga. Tah anjeun alus, tuh anjeun mah alus, tuh anjeun alus cek Allah. Urang ge rumasa, pan abdi teh ya. Awake milu pan, cek pangeran teh, ditutupan aib maneh.
Tapi awak hayang ngaluarkeun kealusan. Cek Gusti Allah kumaha nyata paida jaa di mana datang kealusan maka kaula ngabandingan hiji banding 10 berarti anjeun alus. Cek awak teh tuh nya cek urang ya naon. Mending kene anu tah. Awak hate mah tong nyarita. Tapi awak mah hayang gitu. Digero ya Tuhan nafsul mutmainnah. Berarti nafsul mutmainnah, nu tenang, yang hareupan ka Gusti Allah. Maka di dinyana ieu teh nu disebutkeun nu biasa jang dipake talkinan, padahal teh kudu kana talkin nu maot wae. Urang kudu naon sebenarnya kana ceuli ya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Baralik maneh. Ka mana ila rabbiki ka pangeran maneh. Nah di dinya rabbiki irji'i tina lapad roji lamun innalillahi wa innahi rojiun roji teh balik roje lamun nikah papisahan disebutna ruju teh balik deui gitu nya rojiun pangbalikan irji'i baralik maneh kabeh ila rabbiki lapad ki kunaon jadi ki lain ka lain kum sabab didinya keur nganisbatkeun lapadna jadi muannas lain mudzakkar mah laki muannas mah we mana nu awewe teh tadi teh nafsul mutmainnah jadi irji'i ila rabbiki lapadna lain maknana gitu lapadna nunjukkeun kana muannas mutmainnah ayata ditukang ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padhuli lamun heuk geus lamun anjeun balik ka Gusti Allah kalawan ibadah ieu urang hirup kana ieu nu maot mah dapan moal eta deui nya ibadah urang nu hirup irji'i ila rabbiki sok baralik eling salat puasa zikir ngaji jeung sajabanan pokona taat kasupkeun ibadah irji'i ila rabbiki balik deui ka pangeran maka engke padhuli pi ibadi hamba arah asup ka mana asup kana ridho kaula radhiyallahu anhum maradu'an naon-naon nu dipikahayang ku maneh dibere lamun anjeunna nurut turutkeun ka hayang kolot hayang jajan ge tinggal menta ma hayang duit atuh tapi geus nurut mah dititah ka warung nurut dititah ka pasar nurut ditah mawa ieu nurut ma hayang atuh 1.000, 2.000, 10.000, 12.000 dibere. Keureut ceuri anjing lamun teu dibere. Lamun tas nurut barang penta pasti dibere. Tapi teu nurut barang penta kadang dibere bari carekan. Arek ayeuna teu nurut ka Gusti Allah dibere nama cager nama hartana loba tapi kadon dicarekan. Naon dicarekanana disungkun erek naudzubillah semana naudzubillah ari urang mah nurut tepat kede nya ari sagala rupa hayang dicumpunan ngadoa hayang dikabul harita kene cenah kaula mah doa teh teu dikabul hayang harita kene melak harita kene panen eueuh nu harita melak harita panen kudu we boga waktu jeung prosesnya maka padhuli ieu mah lain ngakurkeun eta nya ieu mah urang nggambaran supaya kaharti we jadi lain sesuai dengan tafsiran kana terjemahan ipat kunaon padhuli arah rasup anjeun hei hamba-hamba kula jannati ka surga lah masuk ka surga berarti kudu maot heula nya ka surga moal ayeuna nu marana moal waka deh masih kena aya di alam barzah. Berarti padhuli pi ibadi wadhuli jannati teh didinya asup ka surga lain karena riyadul jannah. Taman sorga. Naon taman sorga teh kanikmatan nu aya di alam barzah nyaeta di rahmat. Di alam barzah mah encan kudu ka surga mah da engke. Perjalanan heula. Aya mijan heula, aya hisab heula, aya mahsyar heula. Lila kene lamun dina perjalanan kitu mah
ari waktuna iraha wallahu a'lam. Mah urang nu hirup we irji'i balik deui balik. Urang balik ka Gusti Allah gitu. Gampang tuh balik-balik itu teh hese urang. Balik ke Gusti Allah teh non cek urang mah yuk tobat lah gitu. Nobatan diri dulu bating doraka eling ka Gusti Allah. Idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum zakarullah. Pan gitu. Dikir deui eling ka Gusti Allah. Fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah. Dihampura ku Gusti Allah lamun urangna tobat. Satungtung ayeuna ye roh encan nepi kana ti koro. Naudzubillah kudu ayeuna nuturkeun saderek Firaun anu dijejelan heula karak tobat gitu. Jejelan heula tah. Gusti abdi rek tobat. Seperti kumaha biasana ieu penyesalan-penyesalan nu terjadi di kalangan jalma-jalma anu jauh jeung ti pangeran di mana ayeuna keur bubungahan jauh jeung pangeran, keur bubungahan. Bakal dijadikeun eta geuningannya dina setiap laku lampah jelema. Der we ditewak, ditangkep, beunang. Geuninganan mararake kopeah, mararake koko, mararake kerudung. Memehna ka mana? Sareuri we. Kopeahna mah eueuh, tiungna eueuh, salatna eueuh, ditewak we. Karak ya, eling. Memehna ka mana? Jadi ditanya ketek, selama ini kamu kemana? Sok bahasa gitu nih. Lamun ku Gusti Allah dikitukeun mana teuing urang era. Memehna ka mana urang teh? Oh, pan Gusti abdi mah mentak kieu oge, abdi mah jalmi miskin. Disebutkeun. Anna fakir, anna miskin, tak sibuk neangan. Nepi ka poho salat, poho puasa, tingali geura anu bandingku tara puasa teh tukang pangu, tukang non teh dagang di sisi jalan, teu paruasa teh teu eraeun. Tingali waktu keur Jumaah ningali dibasakeun nya supir-supir lain rek ngagorengkeun. Geuningan masih kene kadenge eta mobil sok sanajan ayeuna dibasakeunana masing-masing mungkin keur perjalanan anu kamanakeun sok sanajan meunang salat Jumaah dituker nya. Tapi lamun dietakeun aya geuninganan melaan keneh setoran, anu dagang melaan dagang. Karena memang ieu dina waktu keur salat eta digubrakeun kabeh jalma. Naon lamun cek nu dagang mah loba nu meulina dina waktu keur salat mah. Tingali magrib. Can ge beres sanaon? Meser. Can beres magribna teh. Da kadenge atuh. Meser. Magrib ieu teh. Nya, dodoja. Dina waktu keur magrib. Pan budak tah mah budak karena budak teh bisa kumahakeun kadang kolot sok nuturkeun. Tingali lamun waktu keur ngararuseub geura. Dina waktu keur ngong adan sok aya nu nyangut cenah. Kagok. Tanyakeun kana nguseup dina waktu keur arek salat komo ka magribnakeun ti asan ka magrib. Lauk teh ngadadak ngadeuketan. Lineuk. Tanyakeun geura. Dina waktu salat sok geura babaturan teh ngajakan ngobrol, ngajakan ngopi. Ngadadak bageur. Eta teh dodojana. Maka bisa teu nyetirkeun diri. Lain arek rumasa urang hayang sok alim lain. Da teu bisa tetep urang butuh kanu sejen nya da makhluk sosial teh urang teu bisa rumah saning diri. Lamun hayang rumah saning diri embung butuh maka meureunnan sok tinggalkeun dunyana lumpat tuh ka ditu sorangan. Sabab lamun ngahiji jeung jelema urang masih kene butuh jeung jelema. Hayang dipuji kene, hayang dibantuan kene nya. Lamun geus teu butuh jeung jelema lumpat
disebutna we ayeuna arek riyado sorangan moal ngomongkeun batur di gunung moal aya hasud takabur ngomongkeun batur da ngahijina jeung monyet moal paheula-heula sombong ka monyet sia gantengan aing da moal atuh nya da di gunung mah ngahiji jeung monyet ngahiji jeung oray sugan oray sama oray maneh mah eunana naonan urang mentakan ilmu suluk para ahli tasawuf para ahli ma'rifat hayang moro deket jeung Gusti Allah teh sok nyorangan mentakan ayeuna pernah urang ningali kisah para waliullah ayeuna nu tadina raja nya dileupaskeun karajaanana gae eta mah leupas tungtung nama manehna sorangan tina wali songo saha anu raja nya dileupaskeun kan akhirna mah nepi ka ayeuna mun kadiakeun meureunna Prabu Kian Santang mungeun nyekelan kerajaan nepi ka ayeuna lumpat di mana di Garut nya sababna embung paciweuh jeung urusan dunia sagala rupa kahayang lain teu hayang dunia urang ayeuna keneh ada butuh urang teh ayeuna mah gitu ngan lain ku teu butuhna kitu kade ulah nyungklit teuing dina hate nepi ka misahkeun mana nu jadi katangtuan lamun heub sagala rupa ayeuna non ceparibasana motor pikirankeun kabogo asupkeun kana hate beas asupkeun kana hate HP asupkeun kana hate batur ngomongkeun asupkeun kana hate hate nu sakituna heurieun nya pinuh ku sagala rupa lumpatkeun kana saraf di pikiran di hulengan gering bebaskeun lempengkeun hate sok sanajan kamari teh diuji hatena bisa teu sabar tong waka gegeremetan tong waka ngeluh sok sanajan cek awak kripu nya ieu tong waka nyarita keum heula dina hate bisa teu pan ieu teh geus cek beres hayang kitu tah geus di dieu tah nya nu di dieu teh geus nepi ka dieu hayang budak lamun heug diajar sabar diajar ridho di dieu terus tah cek dibahasakeun mah diheung-heung payet peuheur ku sorangan berak atuh puguh we ngagenok di dieu nepi ka batur sok katempokeun geuneuk we nya ka amak teu kakedalkeun nya gitu tilu nya anu kacaritakeun dina surat Yusuf terus merenang tadi disebutna nafsu amarah lamun dina surat Al-Qiyamah mah nyaeta nafsu lawamah lamun dina surat tadi Al-Qiyamah nyaeta nafsu lawamah lamun nafsul mutmainnah surat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati surat Al-Fajr wal fajri walayalin ieu surat pangtungtungna surat ka sabaraha hiji ka 27 pan orang mau boro-boro nginget-nginget surat jeung ayatna nya alhamdulillah lah ingat ayatna oge geus alhamdulillah teu kudu rungsing teuing da urang mah lain ahli tahfidz lain urang mah bisana meunang niron gitu niron cek sahabat kieu bahwa Rasul ayeuna pernah ka tarosan cenah qadimtum khairu muqaddimi minal jihad til asgor ila jihadil akbar Gusti coba sok pang ieukeun
namun cek urang mah pang non mukakeun antara jihad nu leutik jeung jihad nu gede. Urang mah apa teh jihad teh perang nya. Palestina perang Uhud, perang Badar, perang Badag. Katempo musuhna pareup-pareup nya. Nepi ka sok loba jelema anu meunang teh menyebutkan lapat takbir Allahu Akbar tapi nu dipilampahna lain. Oh jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Tapi teuing eusina kumaha? Jika nu ada. Jika. Nya. Nu leuwih gede mah nyaeta qalu wa ma jihadu akbar. Gusti naon cenah ari jihad akbar teh? Qala maka ngadauh Kanjeng Rasul nyaeta mujahadatul abdil hawahu, nyaeta merangan ieu si abdi kana hawa nafsu. Nah, perangan hawa nafsu. Dina hadis nu sejen nyebutkeun jahidu ahwaakum. Sok diajakan perang. Kendalikeun ku anjeun hawa kahayang awak anjeun kama tujahidu a'daikum, saperti anjeun pahareup-hareup jeung musuh. Lamun urang rek gelut, urang masang kuda-kuda. Teu bisa-bisa wae meureundan kaki 1000. Lompat. Teu bisa-bisa teh lompat kan. Wani pahareup-hareup gelut. Teu wani lompat kabur kan gitu kan. Nya. Tah dina merangan hawa nafsu oge lamun heug wani perangan. Teu wani cicing gitu. Kumaha kaburna? Sarekeun. Ku sare mah ieu nafsuna turun da sare atuh. Mentakan aya bahasa dina keur non teh ngendalikeun amarah kurang mah kaambek. Maka cek Rasul lamun anjeun keur boga emosi keur amek diuk heula diuk. Mun teu diuk nyangkere. Teu kuateun keneh hunggus dan nu arek gelut eueuh nu diuk bari gelut. Diuk bari gelut. Nah, gelut bari diuk. Amarah geus naik, hayo sagelut tapi kieu, hayo sagelut. Nah, rangtung da nu gelut mah. Eueuh kacaritakeun gelut bari sasarean. Ya. Eta mah khusus. Lain deui. Gelut perem. Sok aja. Bahkan cenah lamun keur emosi amarahna naik diuk-keun. Mentakan sok aya disebutkeun bahasana meredam emosi ku diuk. Teu bisa diuk keneh we masih keneh emosi. Sarekeun, golerkeun. Teu kuat nepi ka ngagoler wudu. Teu kuat masih wudu masih keneh emosi salat. Leungit insya Allah. Damanya ayeuna keur salat masih keneh boga amarah keneh. Dikendalikeun ku salat mah. Tadi dia maka jahidu urang lain dititah jihad mawa balok mawa senjatana naon ayeuna nyaeta sok papaesan diri urang ku kailmuan. Redam hate nu tadina sok memang ari salah sangka, salah paham, aya wae. Nya. Dangaranna ge beda sirah, beda mikir, beda carita nu diomongkeun, beda nu ditangkepna. Tinggal ayeuna ngaca ieu. Anggap geus kapangi heula tilu jenis. Sok sanajan masih kene aya nafsu teh nu disebutkeun dina jenis nafsu anu mulhimah nya aya deui pokona jenis nafsuna masih kene kabagi-baginya anu biasa nempel di udag-udag kadang aya di diri urang nyaeta nafsul hayawanah, nafsu kebinatangan. Mentakan sok aya carita monyet sia anjing nu disebutkeun dina letah
kadang memang aya dina ate urang, dina awak urang, dina kepribadian urang. Mana urang bukakeun. Salah sahijina tina hayawan teh nyaeta hiji anu mungkin nu ku urang disangka goreng. Padahal aya di diri urang eta nafsu teh nya. Nyata nu kahijina nafsu anu disebutkeun dubiyatun, nafsu dubiyah. Naon nafsu dubiyah teh? Lil ibarat awak gagah keker nya, lil ibarat beruang tapi ngadenge ngaberelena hewan anu sandapeun sok lumpat. Kaciri ayeuna awakna mah sehat, begitu digorowokan we Allahu akbar ngajauhan. Awakna mah gagah dititah ngangkatkeun leungeun eueuh nanaonan berat. Lil ibarat beruang awak gagah ngadenge ayeuna kuda ngaberele lumpat beruang mah. Padahal mah awakna gagah. Tapi lamun pahareup-hareup mah da beruang sanu teu sieun nya. Sarieun ku beruang mah gitu. Tapi ngadenge we sora lumpat sieun. Misalkan ieu nafsu anu lil ibarat beruang tadi eta nandakeun awak urang bodoh. Di mana aya majelis pengajian kahadean atawa naon wae kadang urang sok lumpat. Kerja bakti yuk embung. Sasapu yuk embung. Ngaji yuk embung. Bodoh awak urang teh diajakan pinterna hese gitu. Nu kadua nyata nafsul pariyah. Naon pariyah teh? Beurit teh ibarat ayeuna beurit gorengna beurit kumaha? Sagala rupa dikorowotan. Ayeuna sok disangkakeun ka mana? Ka para mang jabat. Nya dikorowotan. Jang soranganeun. Aya teu mungkin saja balatak gitu. Jadi karakter-karakter hewan anu tadi kadang aya nempel di diri manusia gitu. Bahkan lebih daripada itu. Lamun diibaratkeun bajing teh mah bajing. Ayeuna kalapa di dahar teu ku bajing kabehanana. Henteu. Nu diarah ku bajing naonna? Saeutik lah dikorowotan. Tapi lamun heug jelema naik kana tangkal kalapa samangar beak. Daunna eueuh nu ngora. Tangkalna nu kolot dijadikeun jelema mah beak kabeh ka hanap-hanapna. Tangkalna dituar, buahna dijual, nu ngora dijadikeun es, nu kolot diparun, encan ayeuna tapasna, encan batokna dijadikeun jang areng, encan daunna dijadikeun kupang, encan ayeuna nu ngora jadikeun janur, encan nyerena jadikeun sapu. Naon nu nyesa ku jelema? Eueuh teu disesakeun. Ari melak we. Mung. Tah. Berarti leuwih-leuwih ti bajing. Bajing mah teu beak hiji kalapa samangar. Jelema mah samangar. Sagoreng-gorengna beurit, nyolong beurit taneuh. Nyolong hui, nyolong kadaharan sok beak kabeh. Tara beurit nu ditaneuh ngorowotan beuti hui paling beak hiji. Tara beak satangkal. Jelema ulin ka kebon daunna beutina. Nempo ayeuna ayar wae ala. Hayo we. Leuwih-leuwih ti beurit. Ganggarangan nyolong lauk sakulah
tara sabeunangna lamun hiji nya hiji lamun dua nya dua jelema mah bedahkeun beak kabeh sok ayo berarti jelema boga sifat leuwih ti ganggarangan leuwih ti bajing leuwih ti beurit sebut weh rakus beurit lamun rakus mah teu ngarasa cukup kuno aya ya naon deui ayeuna meureunnan anu leuwih jorok tibatan eta aya nafsul hinjiriyah nafsu anu bangsa seperti celeng naon celeng teh babi bagong ya pangrujit-rujitna panghina-hinana sato sabab naon dibere kadaharan dihijikeun jeung kotoran dipodolan dikiihan didahar digupek bandingku corok-corokna beres didahar cek di bahasa kemana dipoyok dilebok eta mah di kotoranana dikiihan dipodolan kadaharan teh dileyak di daharan panghina-hinana mentakan ayeuna kasebutkeun bahwa hinjir najisna mogolado nya kan gitu lamun heug jelema teu bisa memisahkeun mana nu hak mana nu batil mana nu alus mana nu goreng lamun dihiji-hijikeun kadaharan jeung kotoran berarti geus boga sifat hinjir ieu teh teu meunang ieu teh meunang anu halal diharamkeun nu haram dihalalkeun dihiji-hijikeun campurkeun we lamun heug dibasakeun duit mah boga duit 100.000 anu meunang hese cape ikhtiar kasab hijikeun we jeung 100.000 anu meunang nyolong duitna mah muarobah kitu-kitu keneh nu jadi haram teh naon atuh sifat duitna zat duitna mah tetep nu 10.000 menang nyokot kitu nu 10.000 menang pamere kitu duitna mah tapi sifatna rek dituker-tuker gitu bisa eta terus salian teh eta nu kadua na nyaeta nafsu kalbiyah seperti anjing lamun dina sapina sifat anjing kamari geus kacaritakeun 10 jenis sifat anjing nu kudu diturutan sabenerna mah aya nu kudu diturutan satiana beuteung siap laparna tara sare anu tibra dina waktu peuting urang mah peuting tibra beurangkong tibalik meureunnan beurang tibra peuting komo anjing mah tara satia kanu jadi dununganana di kumaha diusir-usir ge tetep we ngahiji nuturkeun asal dibere 10 kandahar ditarima naon wae tapi di dieu naon anu jadi nafsu gorengna dina pelebah anjing nya loba nu alus aya tetep nu gorengna loba naon nyata anjing mah sok monopoli naon monopoli menguasai sendiri kakakuasaan boga aya di urang lamun heug dibasakeun gorengna ayeuna boga tulang lain di dahar dikubur engke di mana hayang karak digali diletakan kete kubur deui seperti ayeuna urang boga harta kumpulkeun geus ngumpul we teuing urang nu ningalkeun teuing eta nu ningakeun lamun urang nu ningakeun harta anu keur dikumpul-kumpul berarti urang nu maot heula lamun ayeuna nu dikumpul-kumpul na ningakeun berarti eta mah leungit arek dicolong rek diinjem teu dibalikeun deui kumaha we carana atawa misalkeun ayeuna dikumpul-kumpul gering we tungtungna dibikeun jang berobat teu kadahar ku urangna gitu
loba keneh sebenarnya mah ayeuna nafsu hayawan anu sifatna kadang aya di diri urang salah sahiji pisan berenang bieu nya antara seperti bodokna beruang terus merenang ayeuna rakusna beurit mah naon we ning kerekep we kacik baju-baju beak beuritna beurit nyeng-nyeng nya nu leutik gitu paralon beak ku beurit geus puguh anu barang dahar kadaharan mah ku beurit teh rakusna aya deui nyaeta meureunnan nambahan saeutik meskipun ayeuna bieu barahiji opatnya beruang beurit hinjir anjing terus kidriyah naon kidriyah teh kirdun ongkey nyomet sifat monyet naon licik loba kacaritakeun tina dongeng nih antara si monyet jeung si kancil monyet jeung kuya licikna kumaha jeung deui ayeuna dina palebah monyet martelakeun tercelana monyet ieu kadaharan teh teu cukup nu di dieu ieu keur barang dahar monyet ieuna keur ngagayem ieu nyekel belah katuhu belah dieu nyekel suku duanana dan duanana suku teh bisa kieu jadi si cau teh embung leupas ieu ngagayem leungeun nyekel suku nyekel disebut we eta tamak nya licik sifat kadang tamakna urang geus puguh urang teh masih keneh aya nempo batur hayang nempo kekurangan hayang jadi cek bahasana ngarau kusiku moal beunang lamun cek tukang nguseup mah lauk emas dibeberi bujaer diantepkeun bujaerna diantepkeun tungtuna mah lauk emas teu beunang bujaerna liwat bungkreum tungtungna teh sebutkeun ayeuna cek bahasa anu naon pulah pilih koceprak meunang nu pecak cenah kitu bandingku meureunnan hayang neangan nu alus tong neangan teuing nu sampurna teuing tong berharap mendapatkan sebuah jodoh yang sempurna lamun urangna teu sampurna da ibarat urang mah sendal capit urang mah sabeulah teangan jang mah pantesan capit urang belah katuhu yeuh teangan capit nu belah kencang urang teu sampurna dina ibadah atuh teangan rada sampurna dina ibadah supaya daek ngajakan urang ayeuna sampurna dina naon dina bageurna beuteung pamajikan urang nu daek sabarna pamajikan teu moal aya sampurna duanana iwati dipasihkeun ka Kanjeng Rasul sampurna dina akhlak sagala rupa mah teu kasipatan komo ayeuna laleur can pernah kudu nyangsang teup dina awakna nya dina sarira Kanjeng Rasul tong boroning Kanjeng Rasul lah tuan seh we laleur can pernah daekeun euteup urang mah geuninganan laleur teu digomrong urang mah kumaha ieu sifatna laleur sarua laleur mah teu pandang bulu tingali laleur kana kadaharan euteup kana cikolomeran euteup kana embe euteup kana tai embe euteup sarwiti euteup gitu ada nya ka mana wae teu dibilang-bilang ka ditu hayu ka dieu hayu saya mah naon disebutna teh bebas ka ditu hayu ka dieu hayu salome cenah satu lobang rame ka ditu hayu ka dieu hayu baleud mentakan ayeuna
sampurna-sampurnana tong waka aya di Kanjeng Rasul. Tuan saya can pernah kaeuntepan. Kulaleur. Tuan saya. Ari urang mah tong barori nglaleur. Da urang ge jiga laleur. Tep ka ditu. STM je salat terus maksiat jalan. Waktuna salat milu salat, waktuna ngaji milu ngaji, waktuna gapleh gapleh. Waktuna main. Urang mah masih kene kitu. Waktuna ngahiji jeung parawang masih kene. Pan urang teh STM je teh. Lain susu telur madu jahe lain. Salat terus maksiat jalan. Tuh leuheung keneh lah. Leuheung keneh mundingan daek keneh salat oge sok sanajan maksiat. Daripada maksiat teu salat. Sok sanajan salah. Tong boroning ayeuna bari salatnya salat ongko maksiat ongko berarti eueuh tapak. Nya. Tapi mundingan lah masih kene daek salat. Cek tadi teh bari idza fa'alu fahisatan aw dolamu anfusahum zakarullah. Salat bagian tina inget eling berarti salat. Beres salat kitu deui. Ya, urang mah gitu ya. Nya maksiat eling deui maksiat. Kadang istighfar astagfirullah. Beres astagfirullah kitu deui. Pan eta teh ya kali balakulu bolak-balik nya. Maka tidinya meureunhan lamun dibasakeun saleuheung-leuheungna lah tadi mundingan teh. Ieu lamun geus ripuh mah maksiat ari eling henteu. Ya. Ngurus nafsu teh gampang. Pohara hese sok we tinggal dilenyepan. Ieu mah keur nganasehatan awak sorangan. Teu kabatur teu kasaka sorangan ieu. Sabab masih keneh ngudag-ngudag kahayang awak. Tibatan kahayang ruh. Maka digero tadi teh ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i yuk urang balik deui. Sok sanajan boga waktu masing-masing. Sing harap bahwa kasab ibadah, gawe ibadah, niatan ibadah. Dagang ibadah, kuli ibadah. Jangan napakahan anak rabi ibadah. Jangan napakahan awak sorangan ibadah eta ge. Ulah nepi ka cara kamari jadi jajaluk teh. Goreng panghina-hinana mentaan kabatur. Maka wahia bagian tina hawa nafsu tadi ulah nepi ka ada murido nepi ka ngaridokeun awak ngagugulung teuing kahayang. Yuk pemparkeun saeutik mah. Paparineun ayeuna ti Senin, Salasa, Rebo, Kemis urang teh isuk hudang bindit gawe. Balik gawe istirahat sare. Isuk hudang gawe balik ka imah sare. Bener gitu. Iwati kitu. Kahayang awakna balik gawe teh ayeuna ulin. Apel atau mun ceuk urang teh mah nguseup, nyonyoo manuk. Wawe gitu kan. Kahayang awak diajakan ngaji we saminggu sakali. Tah eta nyetirkeunana. Lamun dilabaskeun we saminggu reut maka ieu hatena bakalan poe. Lamun geus poek di mana dinasehatan lain narimakeun urang nu salah kacana nu dipeupuskeun. Urang nu boga coreng, awak nu boga salah, nu nyarita bener teu, nu nyarita teu bener, nu nyarita can pugu benerna. Ngan ieu cermina nu dibejaan urang nu boga salah, arek dijoetkeun ieu kitabna. Arek disalahkeun nu musonifna. Rek dicaritakeun kasalahan ieuna. Oh iya cenah salahna. Geus we tong diaji tutupkeun kitabna.
Jadi ibarat boga coreng dina pipi nu dipeupeskeun ka kaca. Naon cenah ngaji teh? Beunang deui, geus meni kena tong ngaji. Teu ngaji mah can pernah kacemes. Ya iyalah. Eueuh kacaan. Jadi moal kanyahoan. Sabab ayeuna kasalahan batur leuwih katempo sok sanajan leutik dibanding kesalahan urang anu gede pohara jasa dina awak teu katemong. Lil ibarat ayeuna meureunan ceuli sorangan nu deukeut teu katempo, ceuli batur nu jauh katempo. Sok ceuli sorangan. Irung sorangan katempo teu. Tapi irung batur, ceuli batur katempo. Aya batur mah di Koreaan seeutik oge. Oh si anu. Tong waka ngagogoreng batur sok sanajan memang goreng. Ya jelema teh anu cantang tu urang bisa leuwih alus tinu digoreng-goreng. Dina surat lain aya sebutkeun dina palebah cela bahwa mungkin anu keur dicela leuwih alus tibatan nu nyela. Orang keur ngagogoreng batur beuting nu digogoreng teh leuwih alus. Oh cenah si eta mah anu. Beuting mah kan aya sisi lain geuning nya. Si ieu goreng teu katempo tara ka majelis, tara ngaji, beuting mah alus dina sodakohna. Anteu cenah si ieu mah tara sodakoh koret, beuting mah salat tahajudna tara eureun. As ieu mah teu katempo tahajudna ge beutingan puasa. As ieu mah tara puasa, beuting mah kakolotna. As ieu mah henteu kakolot, beuting mah ngaraksa. Naon we? Jadi bisa satu amalan anu keur digugulung ku manehna urang teu nyaho. Husnudon datangna balik deui ka ti heula. Hese deui eta oge. Geunahna mah goreng. Da sagala rupa ge nu digoreng mah ngeunah. Nya, endog digoreng ngeunah. Nu digoreng mah jadi goreng henteu. Digoreng eta. Terakhir jam 11. Terakhirnya luhur. Terakhir. Maka kudikirna tadi balik deui urang ka Gusti Allah ngucapkeun dina ruh nu tadina siap la syarikalah, teu aya bandingan, teu aya rewang, teu aya deui sekutu bagi Allah, nyata la ilaha illallah. Urang mah la haula wala quwata, teu daya teu upaya iwati pitulung Gusti Allah. Maka balik kana lapad la ilaha illallah teh lamun heug geus nafsul mutmainnah geus tenang, maka daek diajakan dikir la ilaha illallah. Dina waktu keur macakeun la ilaha illallah, hadirkeun hate, tutupkeun mata, ucapkeun dina lisanna la ilaha illallah. Lamun dina lapad la ilaha illallah kunaon sabenerna hayang 165 ngan awak can daekeun 165 teu lila teuing tanggal komo diajakan 1000 165 sok urang tes 165 lila lapad la ilaha illallah la lam alif sabaraha hurufna 2 lam jeung alif 2 ilaha sabaraha hurufna 3 nya alif lam ha illa alif lam alif illa alif lam alif sabaraha 3 Allahu opat teh hitung opat teh lah nya lain keur takrir atau keur ngalagahkeun anggap pe opat alif lam ha. Jadi si musaddadna si tasdidna urang teu bilangkeun teu dibilang teu dijumlahkeun. Tadi sabaraha hiji? La 2 ilaha 3 illa 3 Allahu 4 2 3
2 jeung 3 5 5 jeung 3 8 8 jeung 4 12 nya 12 teh mana nyaeta meureunan rangkaian tina 12 hiji genep 5 hiji jeung genep 7 jeung 5 12 nya terus nu hiji genep 5 teh lamun disebutkeun tina zikir nu biasa dipake nyaeta salasa wa salasina 33 kali 5 waktuna urang macan yang subhanallah 33 sabaraha kali 5 kali salat berarti 33 kali 5 sabaraha hiji 33 kali 5 nah bener 33 kali 5 165 agama anu dipikarido hiji inna dina indallahil Islam ya ayyuhalladzina amanu iman rukun iman aya genep hulu pisilmi kafah asup kana Islam kalawan kasampurna sampurna Islamna nyaeta rukun Islam aya 5 hiji genep jeung 5 lamun rek kunaon hiji genep 5 teh kadinya dipesekna lamun cek ahli huruf tina naktu abajadun hawajun hatoyun kalamunun saapasun nu kitu nya la lapad la teh nya eta teh 30 hiji ilaha dihitungkeun alif lam ha dihitungna jadi 30 genep illa alif lam alif nya alif lam alif eta 32 Allahu dihitungkeun ceuk naftu genep 10 genep maka 30 hiji sabat abajadun a teh hiji la abajadun hawajun hatoyun kalamunun saapasun lamun apa nu kitu teh apa mantong karak ngadi abajadun hawajun hatoyun kalamunun saapasun korosatun tang hitungan eta ari teu apal mantong nya a teh hiji tadi teh meureunan aya lapad la lam alif lam jeung alif hitungan alif teh hiji berarti lam teh 30 berarti la lam jeung alif 30 hiji lamun illa alif lam alif hiji jeung 30 berarti 32 alif hiji lam teh 30 berarti genep puluh hiji ha teh 5 abajadun ha abajadun ha 5 berarti genep hitungkeun we nya tina la ilaha illallah 30 hiji 30 genep 32 jeung genep 10 genep arek make hitungan abis itu percaya ieu mah nya ya 3 hiji plus 3 2 plus 3 genep plus genep 10 genep mistik genep 10 tilu tambah jeung ieu jeung ieu salapan jeung ieu salapan tah salapan jeung genep ieu jeung ieu 5 nah kan dia bener teh sadai gitu
Mentakan sok aya bahasa batur ngitung heula. Berarti ilmu adad, ilmu hitungan. Lamun ayeuna ustad teu bisa ilmu adad riweuh. Ngaku we hayang jadi ustad ilmu adat, ari hitungan waris ngitung. Berarti kudu ngitung heula. Cenah eueuh matematik dina fikih mah. Ari eta salat make fikih hitungan adat. Adat teh hitungan gitu bilangan. Mentakan wayahna mau tidak mau belajar matematik sing asak gitu. Urang pan matematik asak teh ngitungan eta we duit tunggu. Biasa pulangan. Redat sengeng. Untung rugi nu biasa nu dihitung-hitung untung diajakan rugi oh. Rekod ceprak we untungna eueuh rugi nu aya kan gitu. Eta terakhir. Mentakan lah urang kan can bisa karak sabaraha urang nu biasa 40 hiji tambahan meureunan kana tilu eta mah ngajangkep. Lamun beres magrib 12 jeung tilu jadi 15. Henteu gagabah eta menang ngitung kitu teh lain sagawayah kitu ari para ulama mah menang ngitung teh gitu. Masing-masing boga kapasitas naon yeuh kaunggulan kautamaan dina angka eta gitu. 40 hiji teu sangadar 4 jeung hiji gitu. Nya. 40 jeung hiji 4 jeung hiji gitu. Teu sakadar kitu hungkul. 33 menang eta gitu. Keun lah eta mah urusan beda deui lah. Urang mah sabaraha atuh ayeuna kira-kira ya. Rek diajakan sabar, rek diajakan teu sabar, rek diajakan kumaha gitu. Palebah dikirna muji. Rek muji gitu. Muji sabar teu sabar juga nama urang mah da keselnya. Geus atuh nu biasa atulah urang mah nu lazim supaya datang cenanya daek deui tahlilan. Lamun ayeuna diajakan 1.165 isukan bisi punung. Naon cenah tanggal lila cenah. Mane nu umum lah biasa heula gitu. Sakitulah eta mah angka bilangan. Mudah-mudahan mungkin ka ditu mah nyareut naik sorangan. Utamana rek sanajan ayeuna rek 11, rek 33, rek 2 hiji, rek 40 hiji, rek 88, bahkan rek hiji genep 5, bahkan 1000, bahkan tanpa bilangan sekalipun, nu penting nama hudurul qalbi, hadirkeun hatena. Leungitkeun ieu. Pagawean impas. Pokoknya mah ayeuna aku denganmu hari ini, biarkan orang lain berbicara apapun, yang penting dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak. Bisa pan gitunya? Teu mikirkeun batur, yang penting yeuna motor mah urang sorangan jalan teh nu urang lah. Des kitu batur mah eueuh. Sorangan we gitu. Keur ngorak mah geus kolotna pan geuningan bukan milik kita berdua, milik budak eta mah ya. Budak ku segala rupa teh, mas-mas budak kolotna nyeret kamar kadang urang mah sesa. Mana sesa budak. Budak mah jeung mana we terus padahal bapana hayang jeung mana teh. Mumpung atanya. Wayahna mumpung can aya budak sok sing betah jeung emakna. Mang Isep geus teu betahun enak. Budak we aya di perantengan budak hese. Nu can boga emakna tah wayahna sabar heula. Tingali Mang Daniel ayeuna geus boga emak. Jeung budakna we hayo gini. Dingguling heula we. Aya budakna teh jeung mana budakna jeung bapana wae geuninganan. Ngintil we. Bapana arek ka mana nuturkeun ti tukang. Asisten. Wayahna eta wayahna. Nya sakitu heula lah. Dalam rek di
di ubar-ubar mah kumaha atuh waktuna geus lohor geuning geus mahi nya sakitu heula alapu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.